nu diriwayatkeun ku Abu Hurairah ngajelaskeun cak Kangjeng Nabi itanibu as-sab'al mubiqat ngajarauhan narejen kabeh kada 7 perkara anu ngarusak. Qalu cak sahabat ya Rasulullah wa ma hunna naon sih nu 7? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfa fala tuwalluhumul adbar wa man yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Allahu a'lamu bimuradi. Ya ayyuhalladzina amanu eling wong akeh kang padang imankeun ya alladzina kabeh idza laqitu tatkala nemu sira kabeh alladzina kafaru ingong akeh kang pada kalufur ya alladzina kabeh zahfan hale ngesod atau hale nyerang mujtami'ina tegese kale kang kumpul kabeh ka annahum likasatihim yazhafun kaya satuhune alladzina kafaru karena akeh alladzina kafaru iku pada ngararesod ya alladzina kafaru fala tuwalluhumul adbar maka ajame ngosira kabeh huming alladzina kafaru ing pirang-pirang pungkur munhazimih halekang munhazimin halekang mundur kabeh wa may wallihim lan utasa pamaniku mengoyang manuming alladzina kafaru yauma idzin ing dalam dina hari kalaiki kita lae tegese dina yaumul liqaihim tegese dina pertemuan ing alladzina duburahu ing pungkure man illa mutaharrifan angin halekang mengomun aktifan tegese kang meng likitalin kedua peperangan bi ayyuriyahumul kalawan bi ayyuriyahumul farrata kalawan yantah ningalikeun yasimman huming alladzina kafaru ing mabur makidatan nalenyan dupaya wa huwa haleute man muridul kurati ku kang ngarepakeun ing balik atawa nyerang aw mutahayyizan atawa lekang ngagabung mundum tegese lekang narima ngagabung ila piatin maring golong jamaatin tegese golongan minal muslimin kang tetep sakeong kang muslim kabeh yastanjidu biha ngamri salamet yaman biha kalawan biha faqad ba maka teman-teman babalik yang manarajaat tegese babalik yang bi ghadabin minallah kalawan bebendon kang tetep saking Allah wa ma'wahu jahannam utawi enggon ngungsi de maniku neraka jahannam wa bisal masir lan iku saala-alane apa enggon babalik al marji'u tegese enggon babalik ya utawi jahannam wa hadza makhsusun bima idza lam yazidil kufar ala dhon tawi ikilah iki iku kang den tentukeun kalawan barang kang tatkala orang muwi apa pirang-pirang kufar ingat tese dikelar
dina masalah perang Badar anu dibantu ku para malaikat Allah turun ti luhur langit dengan berkuda berjubah sirah dibengket make sorban hejo pedang huthet bahasa anu henteu kaharti ku para sahabat bahasa-bahasa dilenget-lenget teh lain bahasa manusia singgulimpanglah musuh-musuh Allah tercengang para sahabat ningali gerakan-gerakan bala tentara anu tidak terketahui ternyata horenganan sakumaha nu ku Kangjeng dicaritakeun bantuan Allah melalui malaikat terbukti menanglah para sahabat walaupun kuantitas anu saeutik menghadapi bala tentara prajurit anu sakitu gagah jeung loba instruksi ti Gusti Allah untuk orang-orang mukmin lain bae waktu perang Badar tetapi sepanjang masa datang ke kiamat sebab ieu ayat diturunkeun teh sabada perang Badar tur bahasa anu umum lain bae jang sahabat-sahabat anu ikut di perang Badar tetapi untuk keseluruhan umat muslimin ialah larangan melarikan diri tidak pertempuran ulah saeutik ge urang ngejat ninggalkeun medan laga ngabunuh teh termasuk kabair tetapi ketika Allah ngainstruksikeun kudu dibunuh model had jeung kisos malah jadi ganjaran leuwih-leuwih ketika urang ngabunuh di medan laga urang ngabunuh hiji ganjaranna luar biasa 2 3 makin loba nu dibunuh makin luhur martabat jeung pangkat urang menurut Allah kagagahan teh tampilkeun di medan laga dalam rangka li'ila'i kalimatillah sok urang boga kekuatan zahir jeung batin kerahkeun di medan laga surga menang luhur agama ialah kekuatan Islam mah terletak pada perang nu mantak disingsieunan lah kafir nyieun gerakan-gerakan teroris eta buatan kafir nu asli nama angkatan perang Islam ketika perang ngalaksanakeunana supaya ulah arasup Islam Amerika nyieun teroris khusus bae ka jelema-jelema anu nyieun huru-hara diteroriskeun Indonesia teu saeutik anu diteroris-teroriskeun makin caru kuari di dunia teh mana tentara Islam nu asli mana teroris mana ISIS anu gadungan wah acak-acakan sarieuna di Amerika di Inggris di Jerman di Jepang arasup Islam sebab anu kaluar di dalurinya Islam eta adalah galak jahat Islam eta adalah ternyata sangar tetapi setelah ditelusuri ku ilmuwan-ilmuwan telusuri ku jelema-jelema cendekiawan termasuk para pastor di Amerika di Inggris coba asli nakumah setelahnya nyaho tekagok Paus Paulus asup Islam Benedek nu aing teh nyaho ngaranna tus asup Islam jeung loba-loba deui
pastor-pastor selain daripada eta nu asup Islam setelah dicek ke negara-negara nu mayoritas Islam nyana ngecek ke Indonesia sebab Indonesia mayoritas Islam setelah dicek ternyata damai di Indonesia Islam ternyata indah loba orang Inggris orang Belanda asup ke Indonesia untuk meneliti keberadaan Islam Indonesia ternyata damai indah loba nu asup Islam teliti deui ke Mesir ternyata di Mesir damai loba nu asup Islam coba teliti ke Suriah anu kuarikeun mujuna perang aslina kumaha ternyata aslina Islam damai loba anu kuari arasup Islam itu lain lalagan ribuan dengan penelitian manehana nah dengan kejadian kamari dengan demo damai kamari ribuan masuk Islam itu rahasia Allah Subhanahu wa taala nah ieu keur carita perang dilarang urang keluar ti barisan perang dilarang urang ninggalkeun medan laga walaupun kumaha bae ketika urang keur hutet perang jeung musuh ulah sekali-kali urang ninggalkeun arena ninggalkeun lapangan perang ulah iyalah instruksi ti Gusti Allah ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema anu arariman para mukminul idza laqitumul ladzina kafaru di mana aranjeun kapanggih jeung jelema nu kafir hai mukminin di mana anjeun adu hareupan jeung para kafirin teh anu kapanggih ku aranjeun teh zahfan halna ngesod nu dimaksud menyerang majaz kulantaran orang-orang kafir anu loba nyana lempang anu berbarengan sakumaha tentara anu dilatih sakitu lobana lantaran lempang bareng percis okos budak anu esod-esodan gancang tapi kulantaran bareng ret kos nu ngesod mentak dina Al-Qur'an dibahasakeunana zahfan maksudna kunaon orang-orang kafir do perkumpulanna loba ku loba-lobana sangkilang cepet seakan-akan lambat ainu lambat okos nu ngesod geus padahal nyana memburu ka musuh kafir musuhna muslim mukmin musuhna kafir mukmin maju kafir maju kulobana kafir nu mararaju terlatih nyana kadirna okos anu apung-apungan usad esoda instruksi ti Gusti Allah wahai para mukminin di mana bae ayana Timur Tengah Eropa Amerika Australia termasuk di Asia Indonesia andai kata berhadapan jeung kafirin fala tuwallahumul adbar sama sekali umat ulah ditinggalkeun mundur saeutik-eutik aja maju eueuh konsepna Islam kudu mundur eueuh teu pernah Islam teu pernah mundur boro-boro agama Islam atuh pabrik memperjuangkeun limbah paeh kaje geus sabaraha jawara nu paeh memperjuangkan limbah jangan ikut baunya nama terus eta ona masih kena deres ieu mah awewe memperjuangkan nu bau masih kena siap golok hutet urang Indonesia mah geus kos kitu bae pantang mundur teh lain lalagaan pantang mundur komo agama mah asal ku kiai na disetelkeun berangkat geus teh itu bau jangan ditanya bae golok di asa dek ka mana sih aing mah teu berangkat bae ku kiai maksudna naon yaho ieu teh yaho itu jawabanna naon berangkat bae geus
emang kos gitu di mana-mana ge kos gitu asal pemimpin instruksikan enggak. Emang lamun orang menghadapi kafir, ulah mundur. Sebab kafir mah diberesin. Di Irak hiji acan anu mundur kabeh. Maju. Sekalipun nyawa taruhana jeung teuing eueuh konsepna. Islam kudu mundur sebab minal kabair. Urang keluar ti barisan perang kabair dosa gede cilaka ulah Kangjeng Nabi nu diriwayatkeun ku Abu Hurairah ngajelaskeun cak Kangjeng Nabi itanibu as-sab'al mubiqat ngajarauhan narajeun kabeh kada 7 perkara anu ngarusak qalu cak sahabat ya Rasulullah wa ma hunna naon sih nu 7 Gola cekang jeung Nabi asyirku billahi jisyirik sihru jeung sihir eta termasuk kana sab'ul mubiqat kabair qatlun nafsi allati harramallah illa bil haq ngebunuh jiwa anu teu diinstruksikeun teu dititah ku Gusti Allah kabair uklur riba kabair ambalayah wari riba ti mimiti gincu ke roti riba kabeh sepeda motor mobil riba kabeh sabul mubiqat sing hade eta kabair masyaallah wa uklimal yatim ngadahar harta yatim kabair terakhir wat tawalli yaumaz zahfi mundur keluar tidak barisan perang ieu kabair ulah kubaha lamun mundur wa may wallihim yawma idzin dubura sabai jelema anu mundur ti barisan perang dina poean ngahareupan jeung para kafirin mundur ka tukang faqad ba'a bi ghadabin minallah eta jelema babalik mawa bebendu Allah dibenduan ku Allah wa ma'wahu jahannam lamun geus bendu Allah tempatna neraka jahannam wa bi'sal masir panggoreng-gorengna tempat babalik adalah neraka jahannam ulah hareupan we paeh menang luhur agama jeung teu pernah aya anu mundur ieu Islam teu pernah Islam konsep lamun geus dititah ku Gusti Allah fala tuwalluhumul adbar lamun maneh adu hareupan jeung kafirin maka awas haram kudu mundur geus lamun mundur berarti maneh ngalaksanakeun kabair teu pernah aya nu mundur Islam boro-boro nu boga pencaboga permainan dididik model abri jeung polisi cangkilang jelema nu teu boga naon ge wayah ngadu mah ngadu bae los Islam eta kos kitu Islam diboga gagah dibere gagah ku Gusti Allah alhamdulillah ieu negara urang kan lain negara Islam tapi kan ngomong Islam mah pahara jasa gagah teka karak aya anu culetak-celetik bae geus sararudang ti heula bensin geus teu dibawa pan gojana korek api teu dibawa ayo sia geus tinggal tunggu instruksi doang di Indonesia di mana-mana ge kos kitu bae tah Islam masyaallah dibere gagah ieu geus alhamdulillahirabbil alamin tah instruksi ti Gusti Allah ketika mukminin berhadapan jeung kafirin maka awas haram kudu mundur salengkah ge ulah mundur saeutik-eutik aja lamun mundur Allah bakal bendu lamun geus bendu Allah jahannam lamun urang dikajahanamkeun geus panggoreng-gorengna tempat balik jahannam maningan ditarokeun jawab urang jaga luhurkeun agama Allah di masjid bang benar-benar keluar bae leutik deui ge keluar bae leutik deui di keur di majlis semua benar mantap keluar bae di majlis tanya siap-siap perang atuh siap bae
lah diajakan perang kudu lain jiwa perang atau moal kaangkat anu ngajak perang teh kudu berjiwa perang lamun kabari urang diajakan anak wajib pendit tita demo umar hiji acan nu milu tapi kulantaran Habib Rizik anu ngajakna atuh mari ilu kabeh jelema diajak berekonomi ku Abu Rizal pasti marilu tapi diajak berekonomi ku Haji Pede pugunya lagi hutang melulu ada itu atuh kumaha anu ngajakna jelema maka jeung kumaha ge namun diajak ku panglima perang urang siap enggak denge kitu panglima Gatot urang teh lain lalagaan terbawa urang ku bahasa-bahasanya asana Indonesia teh gagah jasa aya jelema hiji Gatot bae ge aya hiji tato hiji bae ge tato tatito urang senep jasa ieu mah keur carita naluri teu bisa dijaga-jaga kajen kukumaha ge nang Allah eta kajen kukumaha ge kitu teh aya hiji Gatot asana menang padahal mah lamun perang wallahu alam kunaon eta ku gagahna bahasanya ku capetangna bahasanya ku bangun dinding halim bahasana igagah we urang kabawa ku jana padahal urang mah dididik pencan teu mawa senjata atuh urang mah boro-boro nembakeun mawana ge nyaho kabawa nyaho henteu make sapatu mun urang dipake sapatuan abri atuh bisa ngalengkah nyaho henteu tapi ngarasa gagah we urang siap mun diajak perang ku jana daek urang tapi diajak perang ku si eta engke heula ku badu ngajak jadi maksudnya nu ngajak teh kudu geus benjiwai lamun encan benjiwai atuh bisa nah diajak ku Raja Salman kabehan ka Indonesia boh namu 1.500 can pernah aya jelema namu 1.500 negara mana kapal mawa sorangan mobil mawa sorangan nyaul bae ge mawa sorangan aing geus teu kudu ngariweukeun sia Jokowi aing bae masyaallah eta Raja Salman ulin nyana ka Bali itu bener bae betaheun ternyata banyak susu cenah di sini belum tahu dia Indonesia pohara embung balik Raja Salman betah di Indonesia embung lamun teu loba urusan nya mau balik ternyata ramai saja di Indonesia sarareungit urang Indonesia mah masyaallah nambah deui nya 3 poe eta ge ya tadi narek nama desa mingguan eta bae pamajikanna jangan bos lamun Raja Salman embung balik di Indonesia betah di Indonesia embung waka balik pantas sejuk di Indonesia mah jelema ramah makanan ti mimiti comro aya kabeh toge segala jeh emang di Mekah aya comro balaya di urang mah bangsa comro cangro sukro are itu bangsa kukus are itu kan babari ngaranana di urang ku araraya kan nya bala-bala ge nya kageteun bareng ngadar bala-bala wih hada ismu bala-bala lu aneh deh dibere empleng aduh beda jeung empleng India jaknya di Mekah ge loba empleng India mudah segede nyiru jadi orang apa empleng segede kieu leutik ku nya ada disambual-sambualkeun bae Indonesia pohara jasa Mang Ipinang pajal korma lain bos masalahnya lah atuh datang dikeremus bae pilang sama bos aduh pajar korma aju aku nyana ya Allah ya Rabbi Raja Salman teu aneh lamun Raja Salman ka Indonesia haju betaheun pantes sebab naon deuk kumaha teu betahna tuh di Indonesia mah kaya raya sejuk dan lain sebagainya nu aneh nini nu ka Mekah embung balik ya napa ceurik cenah barang datang ka Jidah teh begitu untuk kita balik henteu cenah nini manuk di dieu bae nini mana itu henteu nini mah betah aja sayang di dieu bae maksud hayang di dieu bae di Mekah kunaon hayang paeh di dieu nini malah kajeun teuing
naon teu pokona geus pokona baralik begini mah betah jasa di dieu kajen paeh di dieu deket Baitullah sadajan di Jidaget nagara Baitullah deket Kangjeng Nabi geus ini mah betah jasa geus di dieu cek naju nuluy kiai kabeh pajar kiai meureun urang Arab makar jubah geus engke ini di dieu bakal nang dikubur jeung kiai cek teh ya sini ni kumaha lalakonna ieu hese geus dinasehatan tita balik embung kapal geus teh berangkat nyana embung naik tetep ini mah kajen paeh di dieu ge ridho cek cenah tapi aya nu pinter teh kiai nini hayang paeh di dieu nini bisa teu bahasa Arab teu cek cenah kan malaikat teh datang ka nagara sesuai jeung nagara-nagarana lamun di Indonesia malaikat mautna make bahasa Indonesia lamun di Arab make bahasa Arab ieu kan malaikat deuk nyabutna nyawa kan nanya heula kan ini kumaha lamun malakal maut nanya haju nini teu bisa jawab mal paeh-paeh nih mal paeh-paeh banyak ye tuh mal paeh-paeh malaikat kebingungan isi urang mana cak cenah atuh balik bae cak beda eleh nyana kiai bisa biasa deh aduh si kiai baliknya na tuh ayo balik nyada cerita bae jeung incuna hadena ya kiai ngana sehatan cakna aturan mah ini moal pae-pae emang urang teu malaikat pan jadi tuh membahasana Arab ini makan bahasana Sunda aduh mana geus kolot mana teu pae-pae cak incuna blow on sini nih ya jadi betah ada di Mekah Masya Allah nah ini instruksi ti Gusti Allah ketika mukminin berhadapan jeung kafirin awas ulah mundur sasiku ngejak sajengkal ulah illa mutaharrifan liqital kecuali mundur teh tujuanna majang merangan deui ieu mangan sakadar makidatan wa huwa muridul qurrati sakadar taktik doang padahal mah nyana endek kembali deui dina pencama ieu tengan sakadar cungcat cingcet doang lamun dijotos teh kapan urang teh bisa nahan make double cover atawa ditahan ku urang endek dikaluarkeun endek dikajerokeun atawa endek bobodohan siga anu eleh padahal mah urang endek ngarekeb plerna taktik pencetakan lamun geus hese amat mah kade-kade itu kan ngaguling hep bae nah mulai namun orang Indonesia gelut jeung urang Arab tiba heula ge urang Arab eleh bae lantaran lengkahna gede haju urang Indonesia mah kapapalangkakan haju disekel plerna eta tiba heula kos kitu bae tah urang Arab mah janggo cekel plerna pajar kalapa ku nya illa mutaharrifan liqital jadi ieu bagat sakadar taktik dong nyingcat masalah lantaran dina gelut urang adu kekuatan pencage kos kitu ke maju ieu perang sarua au mutahayyizan atawa bergabung ke golongan anu loba muslimin jana menta perlindungan lumpat lain salumpat-lumpat tapi menta perlindungan untuk kembali nyerang ya perang mah ya kitu kajen kukumaha ge nu jelas urusan mundur sakadar taktik masalah nyincep sakadar taktik masalah tetapi lamun mundur beneran ulah ngan lamun mundur dalam rangka taktik untuk mengadakan penyerangan balik masalah geus ieu teh taktik perang kos kieu ketika urang perang terjepit urang wayahna urang mundur nyin kekuatan deui kemudian urang serang balik
urang lamun nyaritakeun perperangan teu jauh tina percaturan-percaturan. Catur teh diikhtilafkeun dina ilmu fikih, cek sakaol menang cek sakaol henteu. Nu meunang ketika neuk nyaritakeun strategi perang, para polisi, para abri main catur, di dinyala aya taktik-taktik perang. Nah, melalui catur-catur iyalah dipraktekeun jang dipraktekeun di medan laga. Oh, masalah. Tapi lamun catur-catur henteu jang perang mah haram. Lalagaan komo teu mah bu, adu kekuatan catur aju pake musabakoh atuh haram. Haram da bakos kitu mah. Termasuk di Garut. Di Garut eta kapan sababaraha kiai loba anu baroga pencak, neuleuh pencana teh geus lain ti jelema. Neuleuhna teh di embe, nu matak embe Garut teh lain lalagaan guru pencak urang Garut. Embe teh guru pencak urang Garut, mal dibejakeun ku kula kiai-kiai kula mah nyaho. Nu geus maot aya, nu hirup keneh aya. Lantaran eta zaman harita bae tahun 81 embe teh hargana embe adu 25 juta tahun sakitu ku imam wallahu alam. Embe adu di Bandung diadukeun tah kiai mah kiai tilok meuli embe adu sebab teu boga duit. Nu elehna dipenta tolol tah kiai. Nu elehna sarua bae ieu, nu eleh dipenta dibikeun ku nu sugih, bawa ka imah, dipetakeun di jero imah. Ku kiai nu bisa pencak. Engke diadukeun ku jana tah cara ngudagna, cara ngaduna, cara kuda-kudana, cara keketna jeung sajabana eta diara. Termasuk hayam ngadu kotok eta sarua. Ngadu kotok eta sarua. Urang makan ngadu kotok teh kan saukur duitan. Garut mah lain, deuk dideuleu kumaha, ieu lamun kahandapna kahandap kumaha, engke macokna deui kumaha. Itu sia mah nyaho ngadu kotok doang sia tuh. Kepecus kos kitu. Dideuleu. Nu mantak Gus Dur hebat. Lamun orang Jawa Timur adalah kotok jago hebat. Kajeun kuku bage bisa diadukeun. Urang Banten soang. Orang soang mah kajun panjang beungeung na tilok diadukeun soang mah. Kan kaliwatan wah. Kebe aya naon-naon kahandap, mari macok-cok bae. Sial da Gus Dur. Aya kahadap deuk macok. Orang Banten eta kos gitu. Tadi bere japuk we teu jalan orang Banten. Cak Gus Dur ya, almarhum. Taktik-taktik perang teh seperti kos kitu. Tak jaraga orang Garut. Orang Garut pantang mundur. Urang Garut pantang mundur jana mah. Jana mah mun gelut eleh. Moal haju geus benta hampura moal jana mah. Engke sia ku aing keur salat elos babuk ku aing sia. Tolol orang Garut mah. Tilok-tilok eureun nya manggeun engke diharahan bae kajeun kumaha ge. Teu bagus orang Garut eta. Kan ai urang mah per-peran Jakarta, Tangerang, Banten per, mun menang mun eleh-eleh geus-geusan. Geusan Jakarta besi, ngadu eleh-eleh geus sasalaman beres. Hebat kasalorga urang Jakarta mah. Dia tuh geusan bae, Tangerang sarua bae. Serang Pandeglang gelut geus eleh-eleh berarti per urang Garut henteu. Urang Garut tenet tikam geus ngahek-hek mal aya minta ampun mal aya. Geus sudah balik batu. Ayo sia iraha sia gua dibongohan sia gua. Ayo sia keur salat bahkan saya jelema nu bisa pencak atuh keur salat. Ya sia huluna jeger. Eta urang Garut eta. Mantak mat peci urang Garut. Tuh loba lakon. Kartoswiro di Garut sarua bae. PKI ambal aya di Garut. DI di Garut melulu. Ya, pembunuh darah dingin Garut. Lain lalaga. Kurang-kurang nama kawin orang Garut ge moal kuat. Kurang-kurang berapa? Kudu gagah. Garut. Sia yang serikeun aing bagaimana? Wa bayyalihim yauma idzin duburah
sajelema anu mengo ngejat keluar ti barisan perang mundur faqad ba bi ghadabim minallah nyana berarti balik bawa bebendon Allah anu bakal ka neraka jahannam illa mutaharrifan liqital kecuali nyana nyingcet mengo untuk merangan kembali au mutahayizan atawa untuk bergabung jeung golongan anu kuat untuk minta perlindungan bakal nyerang deui masalah tamakos kitu lantaran ieu teh horenganan nu mantakula mundur hakikat mah lain urang lempang nu ngalempangkeun mah horenganan Allah urang diuk anu ngadiukeun mah horenganan Allah nu mantak ulah mundur sasiku ulah ngejat sadepa kudu diharepan hakikat baja lain urang Allah pibuktieunan kurang kumaha dicontohkeun ku Gusti Allah perang Badar anu saetikan ngan sakadar 313 galawan 1000 anu luar biasa lamun ngandalkeun kekuatan manusia mah tu pimanaeun horenganan lainang urang nu mantak ulah mundur ketika urang berhadapan jeung kafir lobaan kafir hebat kafir terlatih urang saaya-aya lain urang nu perang Allah ulah sieun ketika urang ngandalkeun kekuatan urang kemahiran urang kamonesan urang atuh sapira urang tetapi pasrahkeun ka Gusti Allah lain urang eueuh ka aya lainang urang setelah aya gerak-gerak urang lainang urang diuk urang lainang urang nang Allah ketika urang berangkat menghadapi kafir pasrahkeun ka Gusti Allah sehebat apapun kafir pasti eleh ajeun ku kumaha ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa ai urang ku ari teh eleh bae lantaran urang loba muatan urang nyieun partai Islam petilu horenganan ngabohong urang nyieun partai PKB Islam oreng ngabohong di partai bae geus ngabohong langkah-langkah urang di imahna mah karakeun dakwah horenganan teu kawin deuk kumaha tuh ngabara rohong bae deuk kumaha ngabohong jaal haku na mana hak lah jangan ge teu ngalaksanakeun hak jalain dakwah dakwah Islamiyah haul akbar lain nyeun keuntungan buktina mantes maulidan ribut panitia mantes rajaban ribut panitia berarti kan henteu jaal haku henteu jaal haku moal menang kajen ku kumaha ge urang kakarak dipraktekeun di syiar bae geus kos karari itu komo praktek perang mah lamun geus diiklai kalimatillah menang sebab dibantu ku Allah sote lamun jaal haku namun teu hak moal kajen ku kumaha ge nah di zaman kamari ieu geus ulah zaman kanjeng zaman sahabat zaman tabiin mah zaman para wali songo kamari ieu menang jaal haku hakna ditegakkeun kumaha tanpa aya implik-implik jeung tanpa aya muatan-muatan ku ari lamun urang muatan-muatan agama di Indonesia lain lalagaan neangan nu bisa ngaji cendekiawan lain lalagaan loba jasa nu tasawuf loba jasa nu torekat loba jasa ngandelkeun bahasa-bahasa torekat jeung tasawuf luar biasa Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Banten ngadenge torekat loba masa sih torekat haju ka dituna menta proposal torekat mah anti proposal masa sih ahli torekat haju hayang diondang ku presiden torekat mah anti berdampingan jeung presiden masa sih ahli torekat ngadaharan ceuhil ti pamarentah anti ahli torekat mah ngadahar ti pamarentah geus gurat batu haram jang beuteung ahli torekat kudu didahar kudu ngadahar diwadahan di beuteung ahli torekat wati ditu nama ieu mah torekat betas bae we gocrek we teu dibere duit bae ku bupati marah kudu nama mun teu dibere alhamdulillah salamet aing teu dibere duit bae ku polisi alhamdulillah kudu kudu nama alhamdulillah salamet aing ieu mah ahli torekat teh ujung-ujungna duit keneh bae bohong berarti lain torekat nu kos kitu mah ngaranna lain torekat supi torekat sapi ka bokos kitu
Iya asal torekat tuh. Babari torekat, masa torekat ilu di partai eueuh ti dituna. Emang teu beunang teu beunang. Ai kos kitu mah cenah atuh ahli torekat mengasingkan diri. Atuh da kumaha cenah? Ieu naon kada syiar agama ulah ngomong, lain nang sian nang Allah. Ahli tarekat boga cara sorangan ngembangkeun agama melalui kemurnian batin. Lain kudu haju ancul-anculan di partai, lain kudu ancul-anculan di organisasi. Haram ahli tarekat bakos kitu. Lamun masih kena tarekat ilu-iluan kos kitu, rantai eta ahli tarekat kos kitu. Rantai bae geus gusur, asupkeun ka sumur cor, ka sumur parem cor beres. Ulah kena hudang deui.